lain 10 juta nih tepikeun Nya karongka. iya da warung leutik. Teh, Allahu Akbar. Naon? lain eta naon atuh ni Naon? nelponan wae ka istri Abi. Teu bisa Nelponan? ngarasakeun pisan jeung Oh, nyeri kamari. huntu jeung naon. Nya atuh naon. Ngawe abi mah teu nelpon. Make jeung ngawe cenah itu nelponan wae warung teh Pipit cenah. Ngawe abi mah ngawe hungkul. Bedanya pamajikan janjieun ada awal bulan kamari ayeuna rek awal bulan deui nya ayeuna pas akhir. kan cek Abi oge lamun boga hutang mah tong nelponan wae tong urusan jeung Ya da istri tara Abi. pamajikan tara ka dieu tara balanja nya wajar we abi nanyakeun mah atuh. Maksudnya da kege dibayar. Abi kan ka dieu sok mayar wae yeuh. Abi nya keur nyeri huntu, teu bisa ngarasakeun. Teuing tambah kamari janjeuna awal bulan ayeuna geus rek akhir bulan encan wae abi nya wajar we nanyakeun teh kumaha tos aya kitu piraning ge. Sasida pisan ye karek eudeuh kreup hese pisan nya nyeri huntu nya naon. Terus kudu ayeuna katen teh Pipit emeng dibejakeun cenah. Tong nelponan wae. Abi mah lain susis, teteh ka istri Abi mah. Abi mah ku kanyaahna, Abi mah ka istri Abi mah lain ku masa susisna. Abi mah dengan keadaan nyeri huntu ge meni nawekeun kamelaan lain kitu. Abi mah ka istri Abi ka pamajikan Abi mah lain susis nya dikitu-kitu ku batur nyeri hate. Abi mah nyeri hate. Dikitu-kitu naon pera di WA hungkul tinggal ieu baca WA-na amang lalapai pisan. Ujung cenah lamun panggih teh ngadilekan wae jiga ieu ngamusuhan. Nyahonya pamajikan anu ngabalieur mah nya abi kudu rarangkuhan anu ngabalieur. Atuh tong kitu carana. Abi ngabalieur malen manehna eta mah makasih ku era we meureunna. Atuh jeung ngabaudan jeung naon. Sok eta hutangna sabaraha? Ieu tingali tah. Sabaraha? 350. Nya atuh teh lain 10 juta nih tepikeun karongka. Nya da warung leutik. Di imah sagatong sok ngahancurkeun rumah tangga batur anger abi mah kitu kareta teh. Geus tong kitu ayeuna mah. Anger ieu mah. Kerjaan pamajikan Sok ku abi dibayar omat kade lamun nelpon deui ka pamajikan Abi ka istri Abi tepikeun ka ceurik nyeri hateun. Wajar lain wajar-wajar warung teh atuh jeung etika boga warung teh jeung pikiran nagih hutang teh geus lieur keur nyeri huntu keur naon teh pasean.